Kejadian anu rek diguar ku kuring nyaeta hiji kejadian anu pernah kaalaman basa kuring masih kena cicing di Ciamis. Sok sanajan kitu ieu kejadian teh mangrupakeun hiji pangalaman misteri nu teu leungit-leungit tina ingetan. Hiji mangsa kuring diajak ku anu jadi emang ngadon ka kebon rek ngarit. Nya hal sarupa kitu teh nu jadi lantaran emang kuring ngingu dombana rada loba, jadi kudu ngalajukutna oge rada lumayan mineng. Ninggang diajak ngarit atau ngalajukut, kuring oge tara nolak kenapa ngajak tinu jadi emang. Da puguh oge kabeneran nu jadi emang kuring teh bager. Jadi dina mantuan ngaritna oge sok diburuhan. Jeung deui malaur ngadon cicing wae di imah, bari jeung tae kagiatan nya mending we mantuan emang ngarit. Nu jadi lahan pangalaan jukut, lamun teu kategalan pastina ka kebon anu sok loba jukutan. Hal sarupa kitu teh lain dilakukeun ku emang hungkul, tapi sakur anu boga ingon-ingon masuk ngadon ngarit ka eta tempat. Jukut bisa diarit ku saha wae anu daek, tara kudu meuli sagala. Puguh oge geus jadi ilaharna sarupa kitu lamun dina ngalajukut. Jang, geus siap. Hayu bisi sore teuing. Hayu mang, da abdi oge tos siap ya. Lain kitu Jang, bisi jukutna kaburu diarit ku batur. Heug di kebon nu aya teh jukutna pan geus gababadeg. Moal sugan mang, jeung deui dina aya nu ngaritna oge. Moal matak beak ku sorangan atuh mang, mun kitu di kontaineran. Pang-pangna mah bisi urang ka magriban balikna Jang. Kuring jeung emang arinit ti imah bada asar. Emang mah ngadua kalian ngadon ngarit poe eta teh. Lantaran basa tadi isuk-isuk, emang oge geus ngadon ngarit. Ngan basa isuk-isuk mah teu ngajak ka kuring. Emang ngaritna sorangan. Kusabab kitu pastina emang geus apal kudu ngajugjuk ka kebon mana anu keur ngejehna loba jukut. Kuring jeung emang ngadon ngarit di salah sahiji kebon anu lumayan ngababadeg jukutna. Jeung deui keur memejehna hejo, kuring mantuan ngaritna oge asa resep ari jukutna loba mah. Kuring teu kudu milih-milih jukut ariteun harita mah. Ninggang ariteun eueuh jukut keur kurang. Kuring oge pernah jeung emang ngadon ngarit sapoeun. Nu jadi lilana mah dina neneangan anu loba jukutna. Sigana ari keur poe eta mah kuring dina ngaritna oge teu kudu init kanu jauh, jeung teu kudu punah pindah. Di hiji tempat oge keur sababaraha karungeun mah aya. Malahan sigana teh jukut anu keur mejana ngababadeg mah moal beak ku sapoe eta diarit.
Ari kuloba ari teu nama jadi resep ngadon ngaritna oge. Katambah ku kaayaan di kebon anu masih keneh loba tatangkalan jeung hawana anu masih keneh asri. Dina wanci nyedek kasorenakeun kadenge sora tongeret ngengkreng nambahan matak betah. Sok sanajan aya di kebon bari jeung jauh di imah. Ngaritna tong jauh teuing ti Mang. Moal mang, paling oge abi mah nepikeun ka kebon pasir. Yeuh, soalna waktu teh geus nyedek ka poek. Deur weh engke ngadon ka langsu. Ah gampang atuh mang, tinggal ngagorowok we atuh. Lamun katingali rada anggang mah. Tong ka kebon pasir teuing. Yeuh Jang, tong ngarit ka pelebah anu aya tangkal caringin itunya. Nah aya naon kitu mang, make ulah kabelah ditu sagala. Puguh abdi teh rek kabelah ditu mang. Soalna katingal itu jukutna loba pisan. Sigana taraya nu ngarit kabelah dinya meureun mang. Ulah, pokona mah ulah ka belah dinya. Kuring di papadonan kudu jadi emang supaya teu ngarit ka palebah anu aya tangkal caringin. Tapi kalah jadi penasaran. Jeung asa kabongroy kulobana jukut anu harejo di palebah dinya. Kuring oge teu pati ngagugu kana panyaram ti emang. Padahal harita wanci teh ampir nincak sareupna. Emang kuring kadenge ngagorowok. Nya maksudna mah supaya kuring ngaritna teu jauh teuing ti emang. Nu jadi lantaran waktu rek nyedek ka magrib poe harita geus aya hibar layung. Nya biasana lamun geus aya layung sarupa kitu leungit layung kaayaan sok jadi poek. Kuring masih keneh jongjong ngarit di palebah handapeun tangkal caringin. Harita kuring teu ngagugu panyaram tinu jadi emang. Pamikir lebar jukut lamun teu diarit di palebah dinya mah. Keur kuring anteng ngarit kitu ujug-ujug kadenge aya suara anu ngagedebut di satu kangen. Ari kadenge sorana saperti kitu mah geus pasti anu muragna oge gede. Malahan ku ngadenge sorana oge kuring rada ngarenjag. Puguh keur anteng ngarit pek aya anu murag di satu kangen. Kuring oge ngaliuk ningali ka tukang ka palebah sora anu murag tina luhur tangkal caringin tea. Mimitina mah ku kuringan ukur katingali hideung. Kuring ngereungkeun heula ariteun. Bari terus rada nelak-nelak ka palebah anu murag tea. Barang ditelak-telak. Nah anu bieu murag teh bet siga aya buukan. Ku kuring harita ngan ukur katingali luhurna hungkul. Beki lela beki jelas. Nah geuning bet siga sirah jelema. Mimiti kuring ngarasa aneh. Soalna mun eta nu murag teh jelema. Nah ari awakna beuteung katemong. Kuring oge gigisi kana panon.
Maksud nama ngayakinkan karena tetempohan anu ketinggali harita. Kuring nangtung bari panon manco kepala banu ketinggali siga sirah jelema tea. Tambah jelas ayeuna mah sok sanajan ngan ukur kacaangan ku cahaya layung. Mimiti hate jadi hamar-hamir lantaran katinggali siga sirah jalma teh katinggali usik. Kuring oge teu loba pola. Bari hate geus mimiti diancikan ku rasa kakeung. Kaayaan eta tempat jadi karasa geuman. Geus aya eta nu siga sirah teh. Awak kuring jadi ngeleper lantaran nya katinggali ayeuna mah. Eta nu aya di hareupeun nu keur ku kuring disidikeun teh sirah jelema. Baringan ukur sirahna hungkul bari jeung taya awakan. Sok sanajan ngan ukur sirahna bari awakna eueuh. Eta sirah teh katinggali ngalayang. Sanggeus kitu eta sirah teh manco bari panona molotot ka kuring. Puguwe keur kuring jadi nambahan kasieun. Sok komo deui katinggali eta sirah panona bolotot bari jeung semu beureum. Malah katinggali siga anu hurung. Kuntuna oge sihungan menirang ngeteng. Bahamna calawak siga anu lapar. Eta sirah jadi kakalayangan di hareupeun kuring pisan. Kuring jadi teu bisa nanaon ninggali kitu mah. Malah teu inget yen harita kuring keur ngarit jeung anu jadi emang. Kuring anu ukur bisa molohok ninggali sirah anu ngalayang. Bari jeung kasieun mah geus lain rasakeuneun deui. Kusabab kasieun anu rongkah kajadianana kuring oge tepi kawer-weran dina calana. Kesang tigis oge kaluar tina awak. Sok sanajan kitu kuring oge teu inget kana minta tulung. Nu aya mah ngarasa soak ninggali sirah ngalayang bari jeung rupana pikasieunun. Nu katinggali ku kuring tina sirah eta makhluk. Buukna ririaban ketebak angin katinggali siga hurung. Siga aya seuneuan. Nu jadi nambahan kakeung. Kasieun keur kuring. Sajaba tinggalayang eta makhluk teh karenge seuri menihan daruan. Eta makhluk teh ngadeuketan ka kuring anu teu bisa ingkat ti eta patempatan. Katingali siga anu rek ngarekeb ka kuring bari jeung bahamna calawak nembongkeun sihung anu rangeteng. Kuring ge teu bisa nanaon ngan ukur bisa pasrah kana kaayaan. Keur kuring ngajanteng bari soak kitu. Karasa aya nu nyekel kana leungeun kuring. Malahan karasana ku kuring eta leungeun anu nyekel teh bari terus satengah ngegusur ka kuring supaya ingkat ti eta patempatan. Bari jeung antara setengah sadar jeung henteu kuring indit ninggalkeun eta tempat. Dina inditna oge satengah dipaksakeun lantaran suku geus hese ngalengkah. Da kulantaran soak tea. Kuring bisa ingkah ngajauhan eta makhluk
anu terus katinggali kakalayangan di palebah tangkal caringin. Geus anggang ti palebah tangkal caringin, mimiti kesadaran kuring pulih deui. Bari jeung mimiti nama ngomong kuring oge can bisa bentes, sabab masih kene ngarasakeun kasieun. Rada tegerna teh sanggeus apal, yen anu ngagusur nungtun kuring teh emang kuring. Cek mangge tadi kumaha? Ulah ngarit ka palebah dinya. Di bejaan teh tengah gugu. Sieun mang. Sirah ngalayang. Tenang, tenangkeun sok. Diuk heula diuk, tah belah dinya diuk. Aduh. Nah naon atuh eta teh mang? Kasadaran mimiti pulih sakumaha biasa. Geus rada ngurangan kasieun lantaran harita kuring geus ditulungan kuno jadi emang. Nya kuring oge nanyakeun ngeunaan makhluk anu tadi aya di palebah tangkal caringin. Kuring oge meunang keterangan tinu jadi emang. Nya eta makhluk teh anu disebut Banaspati. Malah bisa jadi lamun kuring teu kaburu katulungan kuno jadi emang mah, kuring teh bisa jadi mangsana eta Banaspati. Hadena wae atuh kuring harita kaburu ditulungan kuno jadi emang. Anu antugna kuring terjadi korbana Banaspati.